raja kaya bareng ejeng bapak Nyai, jadi sakudu nama ulah ngahak ejeng batu dan teh ulah ngahak ejeng atur eta anu ngaran Subala jeung Subali. Bener teh Teng? Nya gitu Kang Ngawing-ngawing. Mamakanya mangurang ulah ngantep nasib nu Nyai Ngontari. Ngarunya Kang. Aduh, karunya pisan buku Kang Ngawing-ngawing. Oh. Aduh, iya mah ya. Abi tengah aturkeun nuhun sadacan oge Kang Rawi. Oge Kang Banteng Wulung kana perhatosan sareng pitulungna sok komo pamipun biang dugikeun ka damang deui masa bihara-bihari. Geus. Tong nyeri aya Nyai. Si Anteng Wulung mah sok kabitaan lah ningali nyeri teh. Sak terus we teh nyeri. Aduh, ya. Kan Nyai kan. Si Rawing akhirna menangtukeun sikepna. Dirina sadar sanajan nya urusan pribadina ge tacan jucung nepikeun kanu dimaksud, tapi dirina teu bisa ngantep kitu bae kana nasib kahirupan anu karanapan ku Untari dina waktu harita. Nyai atuh ayeuna mah urang ka itu atuh ka lemur Nyai. Kumaha jauh ti dieu teh kira-kira Nyai? Ya lumayan we tebih nama Kang Rawing. Nanging harapan abdi muga-muga we Kang Subala sareng Sujali sadar kana kaayaan dirina. Margi abdi teu miharep pamikedah dugikeun ka aya riributan mah Kang. Atuh buku we Kang oge sarua. Bet da teh resep ari kana kaributan mah. Resep sote lamun ngariung hamin. Buku deui eta mah Prabu Tumpeng paling-paling kamarkaan dina ripuhna oge. Nyalin kitu Teng. Cek si Rawing bari cengkat nangtung tina diukna. Si Banteng Wulung ungeuk bari nembalan. Bener Kang Ngawing-ngawing. Oh, nani raha kitu ngaliung ngaminna ti Kang Ngawing-ngawing. Ngatunya beuh deui meureun nani beuteung ti Kang. Alah ieu mah ye dulur akang mah hampura. Hejo pisan kalalalab teh Nyai. Nu mah teh ulah kaget. Nya hayu atuh Nyai, urang ngeureuh bae na mah. Mangga tukang Rawing. Temal Untari pondok geus kitu mah tiluanana terus saleumpang ninggalkeun eta patempatan. Si Rawing leumpang ngarendeng jeung Untari sedengkeun tukangeunana nuturkeun si Banteng Wulung. Tetela, memang cukup jauh oge jarak ti basisir ka lemurna Untari teh. Sing horeng Untari teh geus nekad meureunan pikeun miceun maneh ka laut. Sabab eueuh hartina meureunan hirup oge lamun ti poe ka poe teu weleh nyandangan langsa jeung tunggara hirupna. Waktu tepi ka deket buruan imah memang bener buruan imah kolotna Untari teh kawilang buruan imah nu lega lahana. Malah wangunan imah na oge kawilang gedong nandakeun kolotna Untari teh memang jalma aya siga nama. Untari acan wanieun asup ka pakarangan imah ngareret ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Abdi beteu wantun lebet ka pakaranganana oge Kang Rawing. Mangga bet tinggal di buruan Kang. Aya rakana opat riunganana eta teh sadayana nuju main Kang. Di lebat bumi biasa nama dipake laku maksiat pikeun anu meunang dina maena. Kumaha tuh Kang? Si Rawing nyengir bari ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita. Kumaha Teng? Geus tepi ka tempat nu dituju Teng. Itu aya opat bunduk. Jelema nu keur maraen euy. Lah, mangkaning akang mah teu bisa kana puan paen teh teu bisa Teng. Wah, ngapanan ngurang adieu teh lain ngarek main Kang Ngawing-ngawing. Nya ngamun mudu bae mah main ngentan neun-neun ngengkeun bae nguing anu main ngarek ngunyeng atawa naon-naon mah. Ngayong urang asup Kang Ngawing-ngawing. Tengeuna di ngasupkeun mah Kang. Nya puguh akang oge ngarti hayang asup ieu teh. Nya da teu puguhan teu asup mah ngan kade ye ulah wakanangan gara-gara Teng ye. Ingetkeun urang datang ka dieu lain rek ngayakeun kaributan. Bener teu? Beres Kang Ngawing-ngawing. Oh, mamakonnya mangaringuing mah kumaha Kang Ngawing-ngawing. Kang Ngawing ngomanjon wing, ngamun ngecek ngomanjon mudu ngabanting jalma dibanting. Ngamun mudu cicing wing nyicing Kang Ngawing-ngawing. Nya ade atuh lamun geus kitu mah. Hari Nyai, akukeun belah engke teh ka Subala jeung Sujali akang kabogoh Nyai kitu. Datang ka dieu hayang wawuh jeung dulur Nyai. Kumaha engke sikepna sarta penerimaan Subala jeung Sujali? Kumaha kabeuratan teh lamun akang diakukeun ka bogoh Nyai?
bogoh deui euy. Ah. Baru beberem pipi nu geulis Untari waktu si Rawing nyarita kitu teh ngawalon lalaunan. Ya ngakeun kumaha Kang Rawi ngiringan ari abdi mah. Ulah ngiringan-ngiringan kumaha Akang ya tapi Akang kumaha lamun nyabogoh ka Nyai. Jadi engkeun nu kudu nyebutkeun Akang ka bogoh Nyai teh nya Nyai pisan nu nyarita mangsa ngawanohkeun diri Akangnya. Mangga Kang Rawing, ku abdi diperhatoskeun pisan. Tacan oge tepi ka golodog kakara di tengah-tengah buruan meureunnan. Harita katingali geus aya dua lalaki anu nyampeurkeun dina sikep nu garang jeung galak nilik dina wanda mah jelas kawilang jawara. Keula urun heula euy. Untari ieu teh. Nah geuningan geus balik deui lain dititah ku Kang Subala, ha? Jeung ieu deui ayeuna mah bareng jeung ieu dua lalaki saha ieu teh Untari? Eta dua lalaki anu megatan jalan teh salah saurang di antarana nanya bari ngabagi paneteupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung. Komo waktu ngareret ka si Banteng Bulung mah muguh ngageter hatena. Untari nenangkeun geteran hatena. Ningali galagatna kitu mah geus jelas bakal aya kaributan. Nunggu balad-baladna Subala jeung Sujali kawilang jalma-jalma nu kalasar jeung barangasan. Iya. Nepangkeun Kang Rawing. Untari bangun asa-asa dina neruskeun carita anana. Kapaksa si Rawing nu nyambung caritaan Untari. Kabogohna Untari, kuring datang ka dieu nganter ieu kabogoh kuring Untari. Maksud hayang nepungan nu jadi indung, nyata indungna anu cenah mah keur gering gitu. Jadi teu kudu dipegatan lengka. Sikep jeung caritaan, pokoknya nu bener-bener ieu nyatakeun jen, hayang pangi jeung jadi indungna keur gering ripuh. Sikep caritaan si Rawing tenang. Tenang pisan sigana teh eta nu duaan anak buahna Subala teh nepikeun ka ngaburileng panonjol ambek we sigana teh. Ngan manehna duaan kawilang kaget oge ngadenge ngaran si Rawing. Baturna nu saurang di harita nyarita. Jadi anjeun teh si Rawing, montong bari jeung heureuy ngomongna sia. Sabab sakanya kuring si Rawing geus boga anak pamajikan. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Nya heueuh, da kuring oge geus boga anak majikan atuh. Memang benar. Ngan anu geus boga anak pamajikan teu meunang kitu boga kabogoh deui teu meunangnya. Ari ambewenna sukaeun jeung daekeun mah teu neon-neon lur. Si Banteng Bulung hatina mah geus teu tenang hayang geura nindak ka eta dua jalma, tapi si Banteng Bulung masih keneh nungguan parentahna si Rawing. Salah saurang di antarana harita ngomong deui tujukeun ka si Rawing. Montong disasarwakeun jeung di tempat maneh datang ka ieu patempatan Rawing. Dewek menang parentah ti Kang Subala lamun aya jalma asing atawa anyar pinanggih, teu bisa asup kitu bae ka jero imah. Karti. Geus disebutkeun tadi ogen kuring teh kabogohna Untari. Jadi hartina kuring kabawa ku Untari. Kuring bebenena ka Untari. Untari bebereuhna teh kuring. Na masih kene kurang jelas. Meni kudu pasengor-sengor papureleng-pureleng pila kadarekna tamu. Kawas di mah sorangeun weh. Kumaha ieu mah nya ngajajanteng kieu di buruan. Teu pantes atuh lur. Anak buah Subala sanajan sikep digalak-galakeun, tapi dina hatena mah pada nyarita. Nah benar kitu ieu nu bareng jeung Untari teh si Rawing teh. Tapi nah kakara datang ayeuna lamun heueuh mah kabogohna Untari. Tapi lamun nilik dina sikep jeung ciri-cirina mah sakumaha beja nu katarima memang kieu pisan cenah nu ngaran si Rawing teh. Kadenge si Rawing ngomong deui. Itu. Itu kalau kating harulang kitu. Kumaha ieu teh? Manye, kuring rek sinang ngajanteng kieu di buruan. Pantes di mana katamu kieu lur? Kumaha nya ieu? Si Rawing ngareret ka Untari anu direret terus nyarita. Abieuna bari kalebat bumi, Kang. Teu kedah dihalangan. Sakumaha nu disaurkeun ku Kang Rawing memang kitu pisan kaayaanana. Maksud sejenna pangan kapun biang sakantenan ku abdi bade ditepangkeun ka Kang Subala sareng Sujali. Nu duaan teh ngatur diri. Bari paneuteut teu leupas-leupas kalabah si Rawing, da puguduanana memang geus meunang parentah, lamun ningali Untari datang deui ulah diberi kasempetan pikeun asup ka jero imah. Untari, wayahna we teu bisa diidinan pikeun asup ka jero imah. Sokomo ayeuna bareng jeung jalma asing, jalma anyar pinangi, akang geus meunang parentah ti Kang Subala.
Untari kerung lantaran ayeuna dibarengan ku si Rawing jeung si Banteng Wulung ngadadak jadi regreg hatena. Malah bet jadi wani dina cumaritana. Nah aneh, bet mere parentah sarupa kitu, kuring di dia teh pribumi. Benar-benar teu kaharti Kang Subala make jeung mere parentah kitu sagala rupa. Ieu teh imah kolot kuring, naon hakna make jeung dihalangan kuring teu meunang asup ka jero imah. Halik, kuring rek terus ka jero imah. Haling ya. Untari jadi galak dina sikepna. Atuh pugu eta dua lalaki anak buahna Subala teh jadi beureum beungeut sabab Untari bet jadi galak jeung wanian kitu. Bet asa kasinggung hatena, salah saurang di antarana mun cereng bari terus nyarita kasar. Haram jadas ya, dasar bikang belegug. Mamawa kabogoh ka dieu sagala rupa dibebekeun sia taku aing sungut teh. Wani ngomong kitu ka aing. Si Rawing nyurungkeun badan Untari lalaunan ka gigir, ngareret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Kumaha ieu teh? Kapaksa ieu mah kudu aya rilibutan, nyada kangaranan galagatna geus kieu. Moal dihalangan deui ieu mah teh. Kana duel di we mah ya duel. Lain duel Kang ngawing-ngawing, duel. Nya duel. Ieu mah kana duel we duel. Kumaha geus siap teh? Wah, nganu itu matut mah kunguingkeun be Kang ngawing-ngawing. Ngentong molontong sia nyanyi duaan. Yang aing si Banteng Wulung nganu ngekeur ngawal bogoh-bogohan, nganu bakal ngabanting nyanyi duaan. Montong urang ngajar sia. Sabarila tenang teng. Dagoan parentah ti Akang, sabab Akang memang anu duaan teh bagian anteng. Akang komandun. Kumaha lur? Kekerek dihalangan kabogo kuring Untari jeung kuring duaan asup ka jero imah. Lamun keke dihalangan kapaksa kuring bakal mere parentah kan jadi lulur. Nyatana si Banteng Wulung. Mangpengkeun lapareun, kabeukina teh kana ceuli atah. Kumaha? Dua jago anak buahna Subala silih teuteup. Duanana hatena memang pada ngageter, komo bieu ngadenge caritaan si Banteng Wulung nu handaruan tur sayaga diri, geus nindak ka manehanana duaan, nilik dina tangtungan oge, bet matak seber kana hate. Tapi manehna duaan kabilang jago nu dipercaya ku Subala. Bet asa piraku ari kudu nembongkeun karisi jeung kaseber hate. Salah saurang di antarana tetep dina sikepna nu garang, sarepet kulap bedog harita dipesat tina sarangkana. Si Rawing nyerenge seuri bari nyarita deui. Nya. Geus moal salah ieu mah teh. Jadi hiji kapastian, tang tu ribut ieu mah. Kumaha ieu teh yo? Geus nyabut bedog kitu ningan yo. Alah, lamun kitu mah ngalagar bedog, ngajak ribut meureun lur. Kadalena ku si lain kumaha? Lamun aing geus ngalagar bedog moal make asup deui kana sarangkana upama acan nguseup geuti sia. Jalma nu lancang jeung kurang ajar. Pikeun diri aing teu ngarasa sieun deuleu, rek si Rubung rek si Rawing, sanajan aya buta oge aing teu sieun. Iya, titah lamun kitu mah. Ayo maju teng. Ieu anu duaan teh bagian anteng cukup nepikeun ka kapaehan teng. Ngan bisa memang hayang nyapluk ceulina, bisi hayang nyapluk ceulina mah gegel we kanya beakeun dua ceulina. Ayo maju ka hareup teng. Yah, nah aya ku kabina-bina. Jalma-jalma nu kurang ajar belakok cumut ieu mah yo. Ai dah. Nah, sia kabina-bina euy. Dit kayaknya lamun kitu mah. Hayu maju teng. Ya duduan mah bagian anteng cukup bereskeun kayaknya. Gagel ceulina sing nepi ka beak. Gajeleng si Banteng Wulung ngagajeleng ka hareup. Nya oge awakna jangkung gede luhur tapi da puguh pangawasana ilmu silatna mah atuh hebat. Gerakanana ilmu estungeusi si Banteng Wulung mentrong ka dua jagona Subala teu lila terus nyarita. Ngayo sia nyanyi maju duaan ngurang ajar wani-wani nyanyi ngomong ngasar kana awing-awing dibandingkan kuing sia dimotongkeun sia ngawakna. Ngayo nyingkir ka ngawing-ngawing. Si Banteng Wulung harita sayaga diri pikeun yang hareupan eta dua lawan. Si Rawing surti kana kayaan terus nyingkir ka gigir bari nungtun leungeun Untari, sedangkan dua jagona Subala katingali harita silih teuteuk duanana geus pada ngalugas bedogna terus ngatur posisi tangtungan badana. Salah saurang di antarana nyarita sanajan dina hate mangga geter tapi sorot panon jeung paromanana tetep galak. Montongna saing peda boga tangtungan awak tangi geus ya Banteng Wulung.
Aing mawa kasihan ku awak seperti mana? Jangkung mau ditarajian dulu. Rasakeun sia. Rasakeun nya bedog aing. Dua jago subala maju dina rajang dina waktu anu meh bareng. Tapi si Banteng Bulung aina mangan ukur ngagilirkeun awakna saeutik, parang sabatan bedog lawan ngan ukur liwat sababaraha senti tina sasaran. Salah saurang di antara ditewak kali telebah cangkengna ku leungeun sabeula. Memeh lawan sadar kana kaayaan anu sabenerna awakna geus dibantingkeun manten ku si Banteng Bulung. Liat! Tuh! Ha, dinancingkeun sia ku ngaing-ngaing sia ngeueuh. Wah! Kebut! Adaw! Ngagero harita panjangna karana eta jago nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung teh. Karasa awakna li upama nu remek satulang-tulang. Ari baturna nu saurang diri rada mundur ngarengkog ka tukang kaget ningali kakuatan si Banteng Bulung. Ngayo, mudang nyanyi nih. Ngamun nya jago ngejeng wanyi nyanyi kang wing-wing. Ngayo sia nyaju sia. Ayo nganu saurang deui naju. Nyunga makonya mah ing mah moal nyieun ku nyameng. Bari jeung nyengir sarta pepelengkingan nahan kanyeri. Nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung maksakeun maneh ngoneal hudang. Aduh. Edan jadah tariskan teh moal ngabantingkeun. Aduh. Baturna nu saurang dikalah kamerhatikeun kanu keur jajarig jegan. Hudang deui narajang atau hudang lain narajang ka si Banteng Bulung, tapi si Banteng Bulung anu geus panas teu bisa ngadalikeun deui dirina. Manehna anu bruk maju kanu jadi lawan. Lantaran teu ngaju-ngaju bae, anu ngaju sia. Huya! Si Banteng Bulung harita maju narajang nu jadi lawan mokaha kaget nyabetkeun bedog dibubat babi tepugu. Tapi si Banteng Bulung metakeun sukuna najong kana leungeun lawan. Cebrot! Adah! Lawan ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang sedengkeun bedog da ngaceleng cukup jauh. Memeh bisa mancukeun tangtunganana. Si Banteng Bulung geus nyusul tepus ku tindakan saterusna. Badan lawan diangkat ka luhur terus dibantingkeun ka baturna anu kakara hudang teh. Nah atuh ari kebut keduanana jadi rubuh patumpang tindih. Aduh! Meh bareng duanana tinggal ronahan kanyeri, tacan oge bisa hudang deui masih keneh ngarasakeun kanyeri dina sakojur awakna. Si Banteng Bulung ngakajeleng kep. Lebah cangkeng lawan ditewak masing-masing diangkat ka luhur ku leungeun kenca jeung katuhuna, terus digebotkeun kana lemah. Hayat! Darmodnya! Darmod! Kebot! Kusek duanana geus teu usik deui, ilang kasadaran jeung kakuatanana. Curelat celeng. Sababaraha jijiring jalma laluncatan daratan nyalampeurkeun ka lebah dinya. Untari nyekelan leungeun si Rawing pageuna keranan, bari neuteub. Eueuh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan, atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios si Rawing Kiwari, garapan Wakepoh Kiwari, permios.